jelema teu pernah aya kadenge maling tanah, teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu. Tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar bea kabeh balhum Allah. Tapi deuleu ku mana di Sulawesi eta dijual pulau balhum Allah. Eta deuleu ku mana tuh ku warisan kadieu bea kabeh nang hasil saha eta balhum Allah. Jelema nu ngajual can dibayar-bayar ku calo ka belah ditu balhum Allah. Eta kebo mah paling ge daunna doang, ge geus dihus-hus. Kakara ge karu. Hus. Anu ngahus-hus boblok kebo maling tolol. Bo, ieu dangdut beak coba cabut. Si tolol teh coba. Dibawa ku ya anak jauh loba ieu mah urut kebo ieu bawa ka imahna. Si menang dangdut. Heuh. Mun kunaon? Udah-udah ku kebo tolol tak kebo. Ayo dibawa bae geus ku urang ka dieu. Beuleum hapek. Tololan kebo ta tololan jana. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah dina ieu ayat rek nyaritakeun sifat-sifat penghuni neraka jahanam. Sifatan-sifatan jelema nu bakal cicing di neraka jahanam geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Urang kuari melalui ayat ieu bisa nyaho si eta penghuni neraka jahanam. Si eta penghuni neraka jahanam. Melalui ayat ieu bakal nyaho ka penduduk neraka jahanam. Bakal nyaho. Bahkan lain ka batur bae buah aing. Ya Allah. Masyaallah. Allah. Setelah Gusti Allah nyaritakeun ka bangka warahan Yahudi, didatangan Kanjeng Nabi diangkat sebagai Rasul tadina ditunggu-tunggu lantaran nyahonya dina kitab Taurat. Tapi ku takaburanana teu iman nyana ka Kanjeng Nabi, teu iman nyana ka Allah, buang kawara ya. Sok cek Gusti Allah Muhammad faqa susul qasas, bedakeun cerita-cerita dongeng-dongeng tentang kabuah kawarahanana Yahudi, kabiadabanana Yahudi, termasuk Nasrani anu teu iman ka Allah, teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Bedakeun faqa susil qasas. Lain eta bae Muhammad sampaikan dongeng ki Bal'am bin Ba'ur. Jelema anu geus hebat deukeut ka aing. Tapi nyana akhir hayatna kaluar ti agama Islam gara-gara berat kana dunia, pamere ti masyarakat, pamere ti pamarentah, akhirna kaluar nyana tina jalur Islam. Bejakeun Muhammad. Abengke di tahun 2015 besi aya kiai nu kos kitu tah dongengkeun Bal'am bin Ba'ur. Besi aya kiai nu ngarep-ngarep dibere ku bupati, ku gubernur, ku presiden, bejakeun ki Bal'am tah geus leuh kitu. Besi aya kiai anu dedeukeutan jeung Golkar. Bejakeun tah dongeng Bal'am bin Ba'ur Muhammad faqqa susil qasas. Bejakeun. Ulah mentang-mentang maneh nama kitu kah kiai di tahun 2015 macan sabaraha encan. Sapira kah kiai arana ge teh mah sapira. Tapi deuleu ki Bal'am bin Ba'ur mah jadi waliun min auliyaillah. Ngageter aras mun ngadoa murid 500 geus bisa halal liber. Tapi nyana aku diberi hadiah ku raja, hadiah ku masyarakat dan lain sebagainya, berat kadinya poho kain sing hade bejakeun tah kerjakeun kaki Golkar yakin
adena cenah aing mah lain Golkar PDI sarua. We jadi peti lu kuat sarua bae. Mah jadi PKB aja. Akur. Aduh. Cek kiai aing mah minggu hareup moal ngaji. Atuh sanuni tah. Kuwi geus saroplok. Kiai mah tetap masih utuh, Kiai mah tetap paling ya ada izin-izin setik doang. Tapi DPR mah geus kalaluar teu ngaraji kuari. Goblok jadi yang dicarekan. Wis haru nyarekan. Ya aing mah teu nyarekan. Gusti Allah nyarekan sia, awas sia. Je parang sana. Aya DPR Golkar dia ngaji bae. Mundur kuari setengah ngaji. Lah teu hayang kita yang ngaji. Allah teangan ku sia pengajian di Nusajen. Aya nu nyarekan sia. Lamun teu dicarekan sia mah kos kitu bidug sia mah. Awas sia. Kayak sada ku aing disogok cenah Ki Uci. Hayo. Aing sogok ku sia saulah leutik. Jadi dikamanakeun, bikeun ku aing Ki Fudoli. Kaji Pendi, tah los, tah kena mojai di dinya tah. Aing mah teu hayang aing mah leutik mah teu hayang. Gede atuh hayang aing sarua. Jeung naon atuh jasugihan aing jeung DPR Golkar mah. Deui parang sana. Sugihan aing mah sugih ya buat. Teu hayang dibere ku sia aing mah. Teu hayang aing. Dunia jeung Allah paling jak ku aing. Gusti Allah teh ya orang keur lempeng awak maksudna lain mah nya begitu-gitu maksudnya supayanya orang-orang cicing di dinya teh orenganan keur lelecehan ulah dikira kuarieu aya DPR santri di Tangerang ada nyantri ada ngomong ka kula Kiai orang bener saku manu diomongkeun ku kiai teu beres di DPR teh ngomong. Ji, atuh diangsongkeun ku jelema tah ngadu jeung sia. Emang gua nagih oh cenah anak kula nyoteng cenah ya kiai di Paraban ku duit kos kieu aduh masyaallah sakeun teh. Ajung ke tahun hareup ku mandek nyalon deui endeuh. Oh. Goblok teh jelema. Aduh. Ngomongnya gitu bener nama geus ngomong geus beneran gua mah geus bener lillahi ta'ala Allahu akbar. Jangan kayak ngomong tuh bener cenah kula ya aduh cenah anak kok cenah di Paraban ku duit kos kitu geus boga rasanya lagi mantep lamun nyana bae ngomong di hareupeun kula modal kos kitu aju kiai anu daek tah di Paraban kos kitu eta mah kiai pamustungan kos kitu pamustungan teh mah kiai. Gusti kalau ngomong lah sakit teh mah butuh sih butuh maju naik ka panggung mah deuleukeun ilmu sia raragagan ujianna je boro-boro batur sia ge moal bisa gerage ngamangpaatkeun ilmu sebab Balam bejakeun faqqa susil qasas yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun mayahdillahu sahajalma nu Gusti Allah ditukeun dibere hidayah untung bahwa muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh menang pituduh sabalikna wa mayyudlil sajelema nu ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh faulaika humul khasirun rugi horenganan kabeh genang Allah. Insyaallah.
Al-qawlu fi anna dzalika kulluhu min 'indillah al-hidayah minhu wa kadzalika al-idlal. Korenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah. Urang lamun inget kadinya sararieun jadi temahak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah. Ya Allah, cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunnatullah pada alma dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa, dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa, tapi Gusti Allah sunnatullah karana abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna nu mantap kanjeng Nabi teh salah satu rasul. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kanjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasysyiran wa nadhira, bejakeun Muhammad aya sorga, bejakeun Muhammad aya neraka, tuduhkeun jalan ka sorga, tuduhkeun jalan ka neraka. Adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah, geus atuh hari Kangjeng Rasulullah geus aya dilanjutkeun ku para sahabat. Madak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni, pangbagusna qurun adalah qurun kaula. Lantaran kaula mah langsung ti Gusti Allah, lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula, langsung ti Allah. Khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat, kurun tabiin, sumayalunahum datang ke atsbat tabiin, tak kurun Kangjeng datang ke kurun sahabat Kangjeng 13 tahun, kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun, tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun, dilanjut ku para tabi'in 100 tahun, sanggeusna dilanjut ku tabi'in, sumayalunahum atsbat tabi'in. Eta pangbagusna sakitu Kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in. Urang mah kudu Jowe Kiai Fudoli. Geus teu kahitung ka hadis eta, geus teu kahitung. Ya Allah, geus masa-masa kos kieu. Tapi tetep bae, jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana. Zaman saha sia hirup? Zaman Presiden Soeharto. Saha kiaina? Bakal dijelas. Zaman saha sia hirup? SBY. Saha kiaina? Zaman saya terkecil di dunia, terkurus Jokowi. Sakit ayeuna eta nu bakal ditanya. Ya Allah, ya Rabbi. Allah teh sambarangan mayahdillahu sulama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasia. Ayo. Datang ke akhir zaman bakal aya bae. Abe babari Allah engke nanya jeung nyedekeunana. Kadituna tinggal milih urang sebab
nu boga ikhtiar adalah urang. Sanggesa kiai nyampaikan bahwa pangeran Allah, bahwa kanjeng Nabi Muhammad jadi angkat Rasul Allah, diberi mujizat adalah kitab Al-Quranul Karim. Dijelaskan ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat kurang lebih menerangkan tentang hukum-hukum, kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim, sampaikan Muhammad, sampaikan para sahabat, sampaikan para tabi'in, kuari hei kudoli sampaikan ngajak jelek bae nya sapeting 3 panggung. Tanya pun sibuk amat dakwah hasil dakwah beli Fortuner. Heran dakwah lain gitu. Lu tadina teu bisa wudu jadi bisa, lu tadina teu bisa salat jadi bisa, lu tadina embung sedekah jadi daek, lu tadina teu tahajud jadi tahajud, lu tadina teu Islam jadi Islam. Eta dakwah. Tuh. Aduh cenah atuh salah. Ya lain salah deui tong belah ditunti salah. Okos anu entengin kiai ngomong kieu, alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok, hasil dakwah kajian majelis. Ya Allah. Teh kiai teu ngaji nu kos sekarang itu kan. Katutupan mata hatena tolol bin goblok bin bolon. Lain eta tuh dakwah mah kunaon alhamdulillah kana dunia. Kos kitu mah teu kudu dakwah teh mah babari. Jualan jengkol bisa sia meuli pondok. Bisa jeung majelis ya. Ji teu kudu dakwah teh mah. Ulah kitu dakwah. Alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu nu tadi tahajud kuring teu. Sial teh mah. Saha emang nu dakwahna haji pendek paingan. Di dawahanku nyana moal balaler jelema teh. Baru-baru ngabab bener batur pugunya ge mengkol malulu. Jadi nu dakwah teh anu nyahoeun jalan. Kuari urang deuk ka Jogja, nanyakeun jalan. Ka Jogja jalan ka mana ye? Ka ditu tuh. Bener sih emang nyaho. Tuturkeun urang teh horeng teh nyaho. Ya Allah, ndeka Jogja ipra karangkas Bitung. Kapagi jeung JB. Kok JB di dieu tuh? Emang ieu Jogja teh Rangkas. Ya Allah, aing salah tah eta. Jelema ndeka Jogja dituduhkeun ka ditu Karangkas. Mal beres. Kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho. Acak-acakan atuh lamun teu nyaho. Cara kuari nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka. Torekat teh deuk nungtun ka Allah. Kunaon atuh? Nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nungtuna kana dunia. Maning dirante teh jelema kos kitu. Rante asupkeun ka sumur parem cor. Ulah kada udang deui. Ji torekat mah geus we ninggalkeun dunia ka Allah. Dia lain torekat teh kudu make mahar. Ya, torekat bau hubungan jeung mahar atuh. Torekat bagus kudu lepas dina kos kitu. Beuh, murid datang teh jungjang jinjing marah. Pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tuh jeruk-jeruk haseum mah mawa. Tah geus lain deui acara tah. Ini acara goblok tah kos kitu mah tuh naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah. Salah. Tarekat mah lepas jadi. Teta sasar kos gitu ngaranna nyasarkeun jelema. Ulah tarekat ulah geuna kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah geuna nyahoeun. Ulah geuna nyahoeun urusanna urang jeung Allah. Ngan ge kanyahoan pan ge salaki hiji bangun puasa bae, puasa nu ngora tanaon. Bingung deh. Kage bingung cara do kolot teh. Nomor kedua koti pentingnya hudang bae cakena teh dideleukeun haju bangona ka nu kolot teh ka do kolot teh ka nu ngora teh ka pamajikanana bageus biasa narekat mah kitu bageus jadi ucodekah
boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus codeka jeung adakot aju bangana barahan jasa tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan aya keneh gelang ngadiekeun jual aya keneh kongkorong ada barang norekat jadi kos kieu ye salaki tolol tah kos kitu ulah tarekat bata toko yang siata ka anak ieu yang sia aya abah geus abah mendeka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 teu lain norekat mah kos kitu ngabujangkeun anak ngaranna kitu susah setik mesti salah siga mendak kuari guru-guru tarekat teh bolot jeung urang mah kunaon hubunganna jeung dunia hal hai kan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu namun teu mawa sapa siap wae cah ali tarekat diri kajajaden kieu tuh kitu meunang ngondang ali tarekat geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan syekh dik milu hayu teu kaji teu aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya beus hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haol ka di dinya nu mana cenah tuan asal nu jenggotan tah eta oh kabeneran urang Cisoka aya aja gomo ieu tuan syekh aju nyana ngaku goblok kabehan kangeunahan nyana di syekh nyana kos aja pengen di kiai-kiai oh iya pukul lain kunaon ngarasangeun di kiai teh si mana teh si anu tolol teh eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kuduna mah aing mah lain kiai aing mah aing kunaon kusia disebut kiai tapi sia nyebut mah kaing atuh duhur aing eta blon keneh di sarua lain ya Allah ya Karim nah anu nungtunna ieu kudu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fawal muhtadi untung wa may yudlil fa ulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atur rugi kabeh nah intina jelema anu dibere hidayah yakni agamana Islam percaya ke Allah percaya ke Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah nah iya jelema diberi hidayah wal muhtadi sorga urang ya urang Islam kabeh iman ke Allah iman ke Kanjeng Nabi haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran matak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu keur didengekeun percaya yes urang teh penghuni sorga ieu penghuni sorga ieu lalagaan mun aya nyaho penghuni sorga ieu tah ieu emang karari penghuni sorga mah darekil atuh engke rapih nama di sorga kuari mah atuh dekil keneh emang ieu mun aya penghuni sorga teh ieu tah nu di dieu doang di majlis di luar mah wallahu alam cek nu di luar teh pan kitu amat sih kiai itu saya kebawangan penghunina mempenghuni sisi lah wa mayyudlil sahajalama anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak direk bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kanjeng Nabi teh utusan Allah Al-Quran teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Quranul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi geus aya koran majalah HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam antara Nasrani jeung Islam perkembangan di luar negeri nyahunya tapi teu daek iman disasarkeun ku Allah
bahkan aya nu imahna teh deket jeung Ki Haji. Ieu saya ieu seteguan, ieu Haji Soleh deket. Tapi teu iman. Teu iman, masyaallah karim. Disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu. Ku ari mah moal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah. Informasi teh geus luar biasa. Melalui berbagai-bagai. Ayo. Deuk bake naon coba ku ari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek-encek. Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh. Ku ari geus anu tertutup informasi. Tapi tidak iman. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Emang endek dijadikeun penghuni nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kuarima perumahan muslim, perumahan kafir. Geus aya. Jadi nyana lewat ke perumahan muslim. Berarti kan eta teh geus nyaho nyana. Oh ieu perumahan muslim. Ai muslim teh percayana ka pangeran Allah. Ieu geus nyaho nyana. Di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam. Komunis aya, Yahudi aya. Di urang kapital aya, kapitalis. Iya tadi urang aya kabeh. Komunisme selalu mempercayakan materi. Langit, bumi terlihat berarti materi. Tidak ada Tuhan ceknya. Semua ini adalah petet-petet ceknya ini. Ceknya petet pada buah limus sebenarnya. Ceknya jadi sorangan, langit jadi sorangan, bumi jadi sorangan. Tuhan tidak ada. Dulu pernah ada enggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunis mah sama rasa sama rata. Tuh pangerannya nama komunis mah. Soviet diurang komunis, baheula PKI komunis. Kuari muncul kembali komunis. Lantaran urang hubungan jeung RRC. RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet? Berarti kan komunis. RRC teh biang komunis sarua. Asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari. Wow, palu arit ambalaya kuari di Indonesia. Tinggal renungkeun ku urang, kok bisa terjadi seperti kieu? Kumaha ente nu nyicingan negarana. Ya tuh cenah ya presiden atuh aya satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia. Negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan. Je, emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan. Je, emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan. Kok bisa je urang teu menang ka ditu atuh cenah bae bodoh. Emang nu bodoh mah situ emang kabehan ge. Iya mah betah jasa jadi jelema bodoh. Geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur. Ji, ayo gua. Demokrasi. Nah, iya kuari di urang teh kapitalis. Untung rugi. Lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan. Sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge. Tuhan tidak ada cekna. Sebab enggak pernah muncul Tuhan. Cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu. Eta komunis. Oh, pangeran nya nama. Oh, pangeran urang we geus kumaha urang hirup mah bet. Hirup. Bae selesai. Komunis kos gitu. Ya, hukum cenah mah. Hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorang. Aya di demokrasi. Ya, ieu kapital, ieu mah untung rugi. Jadi jangan mah make perhitungan, selama untung silakan, selama rugi dan kumaha untung rugi. Ya urang ye. Di negara Indonesia teh ieu teh demokrasi. Nah, nu mantak dipermasalahkeun tentang sosialis komunis. Tentang demokrasi kapitalis. Iya dipermasalahkan di Indonesia. Mayoritas Islam barulah 90%. Turun 80% kuari. 20% kafir. Tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hina amat urang sebagai bangsa Indonesia. Meureun Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia nang hese capek nu diseret nu ditembak nu dibacok nu dimurtil dan lain sebagainya.
tinggal melestarikan kemerdekaan kos ya Bung Karno ya Karim Bupati sia teh ku goblok-goblok teh gubernur sia tuh ku tolol-tolol teh menteri-menteri ku begitu kabeh terus ka raja-raja Bung Karno hudang emangnya teh hudang kamari ge Soekarno aya ka ditu ku ari ngaji aya Soekarno aya lain lalagaan beneran ku ari mah bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji ku ari di dieu di mana cenah kiai jeung urang mana tuh Soekarno urang ditu tuh ngaji jana di mana tuh di deket Tangkalambon aya ngaranna Soekarno nah Soekarno eta wasa samira si eta atulah wa yudlil faulaika humul khasirun tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin nah ieu walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins demi ieu pinyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam katsiran loba minal jinni wal ins ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam Allah karim geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam mana sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha eta jelema paralin luar biasa dagang mararaju politik na mararaju haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena tela yafqahuna biha tengartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ardh teu bae teu percaya malah nyeunang gereja malah nyeunang kelenteng dipersiapkeun deui di mana gereja macet hatena teh lain jelema bodoh pintar bahasa negeri Indonesia bisa Jawa bisa Sunda bisa Inggris bagus puguh karuhan bahkan bahasa Arab dia bisa dibaca kunyana terjemahan teh lain endek iman tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate tapi teu percaya teu iman teu ngarti nya kana bener teh ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam tuh nu boga pabrik percayaeun ka Allah henteu eta lah ayat ieu nu berlaku walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener lain bodoh nyana pinter bisa nyen pabrik nyana di urang padahal ulang-ulang negeri urang dalam negeri atuh sarua Cina Medan Cina Bangka loba ngartieun nyana nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam di negara luar loba Islam aya Baitullah aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah nyaho nyana tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam na'udzubillah min Masya Allah urang mah untung ya tuh walahum ayunul la yubsiruna biha ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kalawan neuleuh itibar neuleuh nyana kana gunung malah menikmati
keayaan gunung neule nyana laut malah menikmati laut neule nyana hutan menikmati hutan malah maneule nyana perkotaan menikmati perkotaan neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah dideuleukeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkan jang penduduk neraka tama. Urang mah pandeule gunung Masya Allah kawasa amat teta Gusti Allah neule nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya. Urang neule laut beu eta laut pohara amat Gusti Allah neule laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya. Mah kawasa Allah urang makan gitu. Ketika neule hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat mah kawasa Allah saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti mah kawasa Allah. Neule hewan-hewan Gusti Allah Maha Kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah Maha Kawasa saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neule mau horengana mau Maha Kawasa Allah pohara amat neule deui urang orai aboh ya orai pohara saha nu bisa nyeun orai urang mah Maha Kawasa Allah aya angin saeoyang beu Maha Kawasa Allah nyeun angin nabrak ke lembur jadi angin beliun wah acak-acakan gua angin beliun mah kawasa Allah deuleu laut oyak laut jadi tsunami mah kawasa Allah saha sih nu bisa nyeun tsunami jamal aya lain Allah mah kawasa Allah nyeun tsunami Gusti coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti udah makan gitu Wari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah. Ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja. Atuh suntik kusia maka panasilin. Bere influenza kali obat kali ja. Nah, ieu urang mah tembung terbawa urang ku Yahudi. Terbawa orang ku Nasrani, terbawa orang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, henteu mah kawasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah. Maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat. Maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami. Aya tanah ngeratakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Itu tinggal di babari beja. Jangan ngomong ngaco bae ge jangan tengah rapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak bae teh jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak bae tah nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieulah anulah. Wah, sembuar macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui ini Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak bae hajut aya tsunami deui mah heuh bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan inum ku sia tah. Ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jangan bitu deui. Atuh maning dianggeuskeun kakawasaan Allah beres. Selesai geus. Yang ngadoha bae urang ka Allah. Teu daekeun nyebut nang Allah teu berat. Kunaon eta? Matana tidak kenelu karena kakawasaan Allah Subhanahu jeurekeun urang Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit betapa maha kawasa Allah nyieun langit sakitu rapihna aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah. Neule ka handap, neule bumi, maha kawasa Allah. Nyeun bumi 7 lapis. Bagus amat
tartiban-tartibadana lempengan-lempengan maha kawasa Allah nyeun gunung maha kawasa Allah nyeun laut maha kawasa Allah Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate gunung aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan itusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang Jibril datang maneh ka ditu didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok gerege lah ulah aya nanaon di jero hate teh ulah aya apan saan ulah aya naon deuk kijang bae udah kegedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya kuari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanyet sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui eta tolol teh mah goblok teh mah lain ngadeuketan ka Allah ngajauhan bon ya ieu mah tafakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulaya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh aju aya aju eueuh de ulaya bumi kitu keneh mobil kitu keneh rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil lu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang mah ditinggalkeun kumaha kan di jero hate sih rugi amat sih dah komo awewe mah nyangkeun be jero hate Masya Allah rugi nu mata lamun ulah yang nyangkeun di jero hate kawinna jeung nu hideung bebas engkena bebas sia kakalayangan bae emang kumaha gitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun emang kurang itu aing teu pati kudu batur emang kurang pendek aya dinyana hideung aya dinyana jobed aya dinyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolong tak budak aduh udah bahaya atuh ninggalkeun terus nafsu keneh bae ninggalkeun aku nafsu ngahijin aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulah aya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat kuari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu iya mah bangsana hayu coba ge hina amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing
encan maut sama ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing. Tuh nu geraya di jero imah sorangan di kamar nyana ku ari keur tadarus datang si Hidir datangnya datang adi jero bae. Assalamualaikum. Salam saya. Kaget panto ditutup, jendela ditutup tapi aya ulah lumpat. Tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat malah wau oh Khidir sasalaman. Tapi ketika urang lain ka Allah teu ngalamun aing dagang karung kieu bae. Kumaha jol we. Ha pendi. Oh, keluar jangan. Aya naon Pak? Juri. Nah, eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah. Masyaallah. Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nantung. Terus diborok ku jelema-jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya, kenal gak sama itu tadi? Yang mana yang tadi selamat? Iya gak kenal. Sekarang kemana? Orang enggak, itu Hidir. Jadi dia sama Hidir sasalaman bah banget. Balik deh ini sakit ngan sasalaman doang. Mentak sih ada besi Haji Pendi di peuting. Maksudnya ke sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Hidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Hidir tah. Pajar babaturanana berarti mantap nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah bagus. Boga mata teu dideulekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kafir bae nya nama. Walahum ma'anun yasma'una biha boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah, teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama simaa tadaburin wa tiazin. Kalawan ngadenge tadabur jeung itian aing ngadengekeun babarengan ma ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun. Harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkan jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir. Ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah emang meureun deuk dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Nyana nyieun perindo datangnya nak Serang disambut ku kiai walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud awas. Datang ka Keresek disambut, datang ka Pandeglang disambut, datang ka Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Ji aju ngayakeun pangajian nyana ngadengekeun si Haritanu ngadengekeun nyana tapi teu iman cak di dieu ge nu mantak dijelakeun sima tadabburin wa tihazin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan. Aneh di Indonesia teh aneh. Kita ulah milih awewe atut jadi. Ayo berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk. Ya. Woi, teu beunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara mah teu naon. Masyaallah karim. Masyaallah karim. Baik-baik. Imam ngan sakadar nyaritakeun doang yang geus terjadi. Jadi deui kan bupati cewek, jadi deui di dieu bupati cewek wali kota. Nah, ieu mah ka dieu mah geus lain awewe deui. Kafir.
Jakarta lamun jadi kafir coba deh kumaha Ahok masa orang dipimpin ku kafir cina kafir gaya mah adil ulah nyaritakeun kafir adil boro-boro adil jang urang jang dirina geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah jelema teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pang bolon-bolon artina pang pasek-pasekna pang teu adil-adilna ulah ngajakeun adil kunaon atuh sok sambarangan bae ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna Allah teh nyieun langit bumi urang percaya eta pangeran adil ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil kunaon aju di adil-adil di jujur-jujur bakal dihijikeun teh gerakan ditu urang mah ulah kajenteng urusan mangjing elehna mah teu sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia mun dibere tuh tolol teh kan kalau moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang kunaon diacak-acak masya Allah karim urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana deuk jaek jadi gubernur mungkin kuari mah mewah boga motor boga mobil boga imah bahkan dibere jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual ka dinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal sabaraha kebal sia menikmati mobil sabaraha kebal sia menikmati imah mewah sabaraha kebal sia dijamin si alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia di akhirat celaka sia dikulub sia ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak ku si Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bejakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis ongkos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi dibandingkeun jeung kemewahan akhirat sakicep maka jeung dijual akidah naudzubillah min zalik wa min zalik mata kurang geus datang ke dayang datang cewek-cewek mabur sia ka ditu hayang geus aing mah bener tadi kalau itu bener pokoknya lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu manteu sia sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji bae sebab urang bakal berhadapan jeung Allah kunaon kafir dipilih nah iya orang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia orang naik mobil Lexus baby Benz atau orang naik Ferrari oh indah jasa menang ti mana sia hayu orang dahar restoran ganti restoran ganti restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gunta ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha Masya Allah karim iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara buat kiai acara sebesar-besarnya nih saya kasih modal terserah mau maulidan mau rajaban nih modalnya terserah mau hawalan apa mau pertemuan nih modalnya nyanana ge hadir ceramah kiai tapi kan lain si mata dapur tambah jangan nyana nyieun demi untuk nyana teu mikir ta otakna kiai Masya Allah karim dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun ji urang mah muluan kabehan imah cenah ditanggung ku salah saurang ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta ku
muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi dek datang ka mana ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang lah salah eta kos kitu kabehan ya kula mah boga teh 1 juta ya kula mah boga 500 ya kula mah boga cucur doang ya kula mah boga aqua doang aju datang deui kula mah boga subut doang kieu tah ayo masalah eta nu lobana mah eta nu terakhir tah termasuk eta ge sarua tah mulu dan truk rame rajanya nama Raja Bantilok ngomong lagi mah nyamere kabehan ceuk cenah sanu ngadahar terus kitu nama bangkrut dunia Okos nu bener tapi salah lu mantak aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah nu mantak sing ada kos nu bener tapi salah aya mana aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gue aing deuk ditulungan turun di mana ke jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu wah iya perlu bantuan berarti ya cak nyana langsung nini dicekel ini diseberangkeun ku nyana stop mobil di stop hebat geus nah beres datang geus di alhamdulillah cak nyana nih kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu cak nyana teh ya kunaon dikadiekeun deui tah eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula aduh ayo nyanana indit teh goblok teh Pak eta kan nyusahkeun cak nini aing kudu nyebrang deui bae tah eta lulungan teh nyaho lebah eta kos kitu eta nulungan teh nyaho lebah teh kos kitu loba urang atuh tulung teh nyaho lebah eta teu ngepas masyaallah boga hate tapi teh dipahamkeun kana bener boga mata teh dideleukeun kana kakawasan Allah boga ceuli teh didenyekeun kana ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule geus eta kafir-kafir anu boga pabrik boga kapal udara weuh daharna ge isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris pahara jasa tapi nyana teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta teh rendengkeun jeung kebo bule adik kakak eta jeung kebo bule kebo plen embe rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta kakana embe nyana adina kakana tetep embe berarti muliaan embe kakana embe nyana adina eueuh cenah embe jeung soang ya Allah urang mah mulia urang mah iman ka Allah urang mah iman pas sa pangeran Allah di mana Allah ulah ngomong sia aya teh nyaho di mana mah ngan pokona mah Allah bae eta geus hebat teh kitu naon dalilna coba cenah aya Allah aya hulu sia gobong bacok siap we hebat eta jelema ngomong sia we calana awas ya Allah sia agak lumpat urang sia lumpat bo aing nya pangeran ning nana dalil lah hulu aing bage dalil ngomong deui sia jeung aing can nyaho ka Allah itu jawara diajak ngomong mal beres atuh diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah antara aing mah ngajina ge mingguan aju aing mah ngaji tukang sate sia nanyakeun Allah di mana hayang nyaho sia ku aing Allah meureun hayang ngaji kaki uci na kitu nyahoeun beres tah eta bener eta jelema teh kos kitu enggeus asa-asa nah hari ieu gagah aya di nyana sugih aya di nyana pinter aya di nyana
jadi tekan politik pangbisana perekonomian pangjalana budaya nyana yawen hartana lain miliar tapi triliunan di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup patah hatena teu percaya ke Allah hatena teu didelekeun teu dibukakeun kana bener ceulina teu didegekeun kana bener kana ayat-ayat Allah matana kitu keneh ulaika kal an'am eta teh adik kakak jeung kebobule beres geus mun aya si Teguan mana kakak lu tanya ke orang tanya mana kakak lu emang di mana kakak saya nggak punya kakak punya kapan lu tahu ini dalam Al-Quran ada kakak Ahok ada siapa kebubule katanya ulaika kal an'am lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye dibahasakan ku Gusti Allah ulaika kal an'am kafir itu ya percis kos kebo kos sapi kos raja kaya kos hewan ternak jika pada naon ieu fi adamil fikih wal basar wal istima tidak tepaham teuleuh jeung teu ngadenge balhum Allah balik kafir le sasar tibatan kebo sapi nah emang kebo mah diciptakeun teh nya nama teu boga akal nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi awat tahrubu min madariya kebo mah di mana-mana aya dahareun nya mah atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar ketika manehanana dak leumbang aya cai mundur nyawa nya kana mangpaat di madarat ketika aya seuneu nya lompat kebo sapi hujan lompat nya aya hujan bae aya banjir lompat nya aya banjir bae seuneu lompat nya ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum adol eta kafir teh neraka tapi teu lompat tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu ki haji kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lompat goblok teh coba tolol teh coba pugu ieu teh maling korupsi teh tapi teu lompat eta ke neraka balhum adol lamun aya pemerintah kemudian korupsi lurah korupsi camat korupsi bupati korupsi rendengkeun jeung keboplen nah sia balhum adol sia teh leuwih bahaya kebo mah kebo maling daunna doang jelema mah dicabut kabeh maling kebo mah maling dander ngan daunna doang kerep datang bupati dicabut kabeh di meteran kuliahna kabeh set kabeh jeung sapara kanca-kancana kabeh parangsana tuh datang gubernur leuwih jahat teh datang menteri leuwih jahat teh nu jahat mun teh mah teh datang calo jahat tah lamun aya calo teu bener rendengkeun jeung keboplen malah mah kena maek jeung keboplen kana balumpat sia ngaguling rindes sabak geus bandingan ge beakeun kabeh geus lah kujana teh geus bawa ancul-anculan ke kebo aja liak kabeh dadana brek beres geus kawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun kunaon cenah diliak kebo saha calo emang atuh sedeng sabeda diliak ku adina atuh masalah balhum adall jelema teu pernah aya kadenge maling tanah teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar bea kabeh balhum adol tapi deuleu kumana di Sulawesi eta dijual pulau balhum adol eta deuleu kumana tuh kuariset kadieu bea kabeh nang hasil saha eta balhum adol jelema nu ngajual can dibayar ku calo ka belah ditu balhum adol eta kebo mah paling ge daunna doang ge geus dihus-hus kakara ge karu hus anu ngahus-hus goblok kebo maling tolol ieu dangdut beak coba cabut si tolol teh coba di bawah ku ya ada jauh loba ieu mah urut kebo ieu bawa ka imahna saya menang dangder, mana daunan kok kebo tolol tak kebo, ayo dibawa bae geus ku urang ka dieu, belum hafak tololan kebo ta tololan jana,
keboga tolol-tolol jana bogo keboga yang serikan keboga sawewean goblok sawewean cepen sih ngalalewe kai kan teu ngomong bae ngan bahasanya na tolol sia goblok sia aing mah daunna ge ku sia dihus-hus ai sia goblok eta emang goblok atuh sana jadi masjid ge goblok mah goblok bae di masjid dulur sadaya yuk urang bebarengan ye kenceleng ye urang kitu nang jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebom mah tilok maling kenceng kebo liwat neule wah sawewean gandeng ngartieun kok ngartieun dihusus hus aing maling teu naon teh dihus-hus sia tah kenceleng dibawa ka mana DKM maling kenceleng duit masjid tolong teh coba ngomongna mengeunaan dulur sadaya yuk iraha deui cenah urang yuk mumpung hirup ayo urang naon kitu ngadal sodako engke mah geus payah teu bisa beres darah tangga dia plak eueuh jelema buka tolong teh eta balhum adol eta randengkeun jeung eneng ya Allah ya Rabb ulaika humul ghafilun jelema nu pinter tapi pinter kabali nyareta daekeun hatana didelekeun kana bener boga mata teu didelekeun kana kakaosan Allah ceuli teu didelekeun kana puruk-puruk anu bener eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum adal bahkan leuwih sartibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun eta lah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kanikmatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain kitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam dunia urang boga kesenangan di akhirat mudah-mudahan urang kabehan dibere benta mata hati urang dibere benta mata urang dibere benta ceuli urang sehingga urang nyaho kana benar ngadenge kana ayat suci Al-Qur'anul Karim neuleuh kana kakawasaan Gusti Allah sehingga urang salamet di dunya wal akhirah wallahu a'lam.